channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya SMS di mana biayana utama pisan maka para baraya anu ngagaduhan hanca ieu carita Jawara Tigu Hamaung karangan Kriksa anu kiwari ku para baraya baris dibandungkan bagian anu ka38 sakumaha nu kantos dipaluluh bagian anu ka37 dina malam Sabtu anu buntu laku kuratan waktu Pendaran Mang Dedi kebegat kuwanji jika mangsan medarkin keayaan alam tiburan di Kademangan Cibeni. Harita nuju ngararing malahan mah atuh upas karlia ge. Nuju ditarosku kersana Raden Purwa. Kalian kasaksian ku Aki Puraraga. Itu deui atuh Kancanawati jeung Nyi Sutirah. Bojona Wirosada. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandingan ku sadayana ngan kadeh hilap janela poho panto alaikan fungsi wilujeng. Saalam atuh di Kademangan atau di lembur Cibeni. Manuk recet di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Lain halna pikeun kaayaan di jero Kademangan, khususna Kaden Purwa. Anu harita keur nanya ka Wardi, kasaksian ku Aki Puraraga. Disutirah nyeketu deui Kancanawati. Malah keur kitu pok Aki Puraraga harita teh. Kan atuh lamun kitu mah Jang Wadi Aki deuk nanya kira-kiranya ari ujang apa keneh kana kayaan di tempat tadi maksudnya dina mangsa manggihan Mang Upas anu nandangan siksaan ti dua jelema Apa pisan sepuh Margi itu sering ada makadinya teh nah bade naon. Lain bade naon. Kieu itu Jang. Isukan urang kadinya. Maksudna sugan aya milik bisa tepung jeung si Warapati katut kala Surya. Tapi kelanan. Urusan jeung Mang Upas acan beres, Aki ge panasaran hayang nyaho heula kana sabab-sababna cik dongengkeun. Mang Upas, nyaha kumaha beja salangkapna ti kala sawung. Naon sababna jang murkana teu ngabejaan ka dieu cisok. Ceuk Aki Puraraga bari ngareret ka Upas Karlia. Den Purwa jeung nu sejen melong hayang geurang ngadenge bejana anu pasti.
Barang ngadenge pananya kitu ti Aki Puralagapok atuh upas karlia harita. Ya, sepuh. Nah, Kitu deui ka Den Demang. Sok Mang. Nalika abdi dongkap ka Kalangsawung, didinya teh mung aya murid-muridna nu asli urang Kalangsawung. Sedangkeun Den Murkana mah kali sawatara baladna nuju teu aya. Nya eta pisan nu janten margina pangna abdi teu enggal wangsul ka dieu. Channel Berkah Segara. Kapaksa ngeno ngantosan Den Murkana. Nanging dugikeun ka dinten tadi teu aya bae. Murkana teh. Nya abdi teh naroskeun kanu aya di dinya. Saur anu ditaros ku abdi teh jenenganana Mang Wasim. Terus? Anjeunna teh ngadongengkeun yen Mang Dipawara teh maotna aya nu ngabinasa ku dua bega. Terus Mang? Sabada tarung bebeakan di hiji Tegal. Ari numutkeun katerangan ti Den Murkana mah maotna di perjalanan. Daharita teh di bawah lulumpatan dina kayaan tatu. Ari di jalan diberi ku begal sarta dilempag ti korona ku peso balati. Tah kitu anu janten marga lantaranana mah ari Den Murkana pangnu teh aya di tempat teh saurna mah nuju ngabeberik anu jahatna. Margi ti sareng senang nguregkeun mayit teh teras we maluruh nu jahat. Nanging dugikeun ka dinten ieu teh teu acan aya wartos-wartosna tah kitu. Masya Allah. Nah kumaha atuh lamun geus kieu sepuh. Urang teh asa rareueuh pacieuh teuing kasusah jeung kabingung menikan kameuweuh. Cik mana heula anu kedah dipayunkeun? Naha maluruh Wirapati jeung Kalasurya atawa maluruh anu mateni Mang Dipa? Den Purwa naros ka Aki Puralaga. Nu sarua ngarasa bingung. Sarua beratnya Anom. Sarua pentingnya anu mateni Mang Dipa kudu buru-buru beunang. Anu mawa Wirosada kudu buru disusul. Kumaha tah lamun kieu? Aki jeung Jangwardi arek maluruh si Wirapati bari jeung nyangan Wirosada. Ari Aden wayahna we kedah ka Kalangsawung heula. Bari jeung sakancengan we ngalayad nu kapapekenan sabab goreng kasebutna lamun teu ditempo teh mah. Da kumaha lamun kitu atuh? Anom, kartos pisan sepuh mangga kitu ogekeun. Abdi bade ka Kalangsawung pikeun maluruh anu mateni Mang Dipa. Tangtos bade ngajak deui Mang Bapak Upas we. Sangkan teu keunting di jalanna. Tapi kumaha di dieu atuh? Urang percayakeun ya ka barudak. Apa no banyak buah Jangwardi ge. Tah gunakeun we eta geus cukup ari pangabisana mah jeung nya deui kerahkeun sakabeh murid nu aya. Pikeun naon? Pikeun ngajaga ieu kademangan. Utamana pisan mah ngajaga Nyi Sutirah jeung Nen Kancanawati bisi aya anu ngaganggu. Aduh, los pisan kitu sepuh. Abdi satuju pisan tak ayeuna mah atuh Bapak Upas. Sareng Wardi gerak reureuh we heulanan isukan urang miang deui sakumaha anu geus dibadamikeun ayeuna. Kuring atuh jeung Bapak Upas urang ka Kalangsawung. Ari kasepuhan atuh Aki Puralaga kalih Jangwardi maluruh si Wirapati tah kitu pangintennya. Nya sanggi sering eta babadamian. Upas karya jeung Jangwardi amitan terus barali ka imahna masing-masing.
Ari Jisutira tetep we cicing di bumi Demang. Ari sabab ditahan ku Kancarawati. Satungtung salakina nyatana Jisutira alias Wirosada can datang mah ulah waka balik ka imah cenah. Bisi aya nanaon. Komo geus kanyahoan. Yen Wirapati masih keneh ngahihiledanan ngancam-ngancam ka Jisutira. Kasugri para wargi can urang tunda heula kaayaan di Kademangan Cibeni. Tenden sakedeung tunda sakedap tantu ka hareup kasampeur deui. Ayeuna urang malikan katukan, ka mana atuh ari Wirosada make ngaleungit? Kusaha di bawana? Mangsa alam harita teh di peuting, bentang baranang di langit tingkariceup tingkaratip, ngampar dina langit anu kulawu, diasuh ku bulan sapasi ari angin leles, letik na hilibir, sasatuan letik kayaning jangkrik anu sok ilahar tibada. Dina mangsa peuting menireang patembalan, ngabawa as kahiji tangtungan jalma anu keur lumampah memanggul jalma deui. Dina kaayaan kitu aya nu jojorelatan kencang nandingan kilat. Ngan saukur katempo sajorelat les ngaleungit. Jigana bae kahalangan ku kakayon, sanggeus jauh teuing ka mana eta nu jojorelatan teh. Horeng si mana horeng, tayalian ti hiji jalma anu mamanggul hiji lalaki anu tempes-empes jiga nu maot. Eta jalma teh anu mamanggul muruk ka hiji jurang anu lungkawing. Nu aya di sugu Gunung Kalayar belah ti kidul. Cium luncat kana sungut jurang. Nu caneom esuning pikasieun. Pantesna teh hiji jurang anu kacida gurawesna. Gawirna genang tawi ari dihanapna loba batu-batu anu sareukeut terang nyeteng lirsihung raksasa. Tapi edas eta jalma nu tadi jojorelatan jigan eueuh ka paur, langsung luncat we ka eta jurang les. Diterui ku poekna alam peuting sarta teu kadenge deui nanaon. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Panjangna alam peuting teu kacatur urang kocapkeun isukna weh. Mata poe geus melepek di belah wetan. Angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan murageun cai reumis anu narapal dina dangdaunan. Lamun sig murag teh gurilap katojok ku mata poe anu beureum keneh. Atuh meni lucu irmu tiara ragrag. Dina lamping jurang aya hiji tangtungan jalma nu caneluk nangtup tuur. Panon melong kalebak juga aya anu disidikeun. Eta jalma teh dedegana jangkung badang. Kumis baplang sanggadulang. Papakean sing sarwa hideung tapi bersih jeung berseka. Leungeun kenca dibelitan gelang bahar segede jempol. Ari perah bedogga dijieun tina tulang, digambaran jiga hulu singa keur calawang. Ya, lila teuing kapayahanan da ieu budak deh. Lawas nuri pisan. Ya biya, jabo macak bahaya lamun geus kahanyutan ku mata poe mah. Lilir manehna teu geura. Ceuk eta jalma bari jeung terus nangtung ngalaunan. Reet ka jero guha bangun anu tenang pisan. Teu aya karisi jajauheun ka paur. Padahal mah kahandapna jurang anu kacida nang tawingna. Harieum ku tangkal kipakmu jeung loba cariwuh. Eta jalma
Diglu ngadeukeutan ka hiji jalma anu keur ngagoler teu usik-usik. Beungeut na anu ngagoler sepak koneas baju kalotor. Dina tarang aya nu ngagaralan tapak ramu jiga tas menang panyiksa atawa ditampiling. Gap ku eta jalma jangkung badag dirampak dadana. Karasa kaketeganana beuki tarik telemah teuing kawas peuting. Eta jalma marah main ngandakeun bunga terus unggut-unggutan. Ugang. Geus beurang ieu. Kituna teh beri ngaguyah-guyah anu keur ngalempreh. Brai anu ngalempreh bentak lalaunan terus sarateret ka kenca jeung ka katuhu. Jigana bae can jajeg ingetanana meureunna. Korejat hudang tapi terus muringis bari jeung nyakelan dada sorangan. Goredag ngagoler deui. Nyeri. Cek nu ngagoler bari muringis mata kuatir horeng si mana horeng wirosada eta teh. Nu penting tadi menang panyiksa ti Wirapati. Malah ampir-ampir paragat nyawa na arek disabat beuheung ku bodong nu kacida sakeutna. Tapi untung aya keneh senjata pitulung ti Maha Agung. Disamber ku jalma nu jangkung badag teh. Malahan langsung dibawa ke eta guha pok eta jalma. Uraru jeung kayep. Awal hijab tatu barana rujad di jero akibat benturan tenaga batin musuh. Nyumur memang kejam jeung telenges damang keluk untung ninggang kadiri hijab. Nunggus boga dadasar kuat. Lamun syuk ninggang kajelema biasa nu bolos dong wah dinang tu utah getih moal katulungan. Nurosada ngejenghok lewas. Terus melongkan bieu ngomong hayang sidik cenah kana keretan beungeutna jeung hayang nyahok saha ari eta jalma. Tapi dacan wawu tepung oge ka kana harita atuh kelakah kerang kerunge urosada teh. Bari jeung disalang ngarasakeun ka nyeri jeung ka peurih. Sanggeus sadalila dadana rarap meusan. Pok nanya bari jeung tetep panon mah melong ka eta jalma nu jangkung badag. Bapak, abdi teh aya di mana? Sareng nomor geuna aya di dieu. Saha tuh bapak teh? Cek Wirosada, bibirna ngageter ti koro asa garingeun. Pangaruh eusi dada anu tatu akibat benturan tenaga batin ti Wirapati katut kala surya. Ngadenge pananya kitu pok eta jalma jangkung badag. Taisep ujang. Ujang teh aya di guha mau. Di hiji jurang kiduleun Gunung Kalayar. Bangna aya di dieu hijab dibawa ku bapa. Lain narek di rogahala, lain narek disiksa. Tapi sabaliknya bapa teh boga niat hayang nulungan. Dume hijab berdisiksa ku jelema nu teu boga rasa kamanusiaan. Tah gitu kasep. Cek eta jalma bangun anu nyaheun pisan ka Wirosada teh. Ari panon toleh neuteut. Iku mau. Tempat naon ieu gua teh bapak? Udah wakalo baca tanya kasep. Untuk hidup tanpa waras. Sabab tadi narima tenggelan nu mata ngalumpuhkeun sakujurning awak. Ayeuna mah sarekeun we heula. Bapak rek neangan cai jeung kajaangan keur hidup. Pamit sakedeung. Kalawan tenunggu jawaban celong eta jalma jiga nu ngaragarageun maneh kana jero jurang. Teu katempo ku Wirosada. Jika nyahoan ka mana leosna deui.
Deta mah Wirosada meuli colohok mentas simeuteun manehna asa teu percaya kana kaayaan didinya. Asa dina kitu we alam pangimpian. Kuha maung na paranti naon ieu kuha teh. Letik tapi rarasi kawasan numenang dicicingan ku jelema. Nah saha atuh nulungan ka aing tehnya. Areka mana ayeuna gagah ta jelema. Gerakan anak nandingan kilat sakit geus eueuh. Cek Wirosada ngecumih ngomong sorangan. Cungkeulung hudang maksakeun kitu gilalaunan berjengnya kelan dadak belah kenca. Geek diu. Tarasa sirah balirat balideg jeung lieur. Tetenjoan encan normal masih keneh kalan kanan. Numpojel barang teh jiga ngarengkep dua-dua. Wirosada reupeureun bari jeung nangkep tuur. Manehna nginget-nginget kejadian-kejadian fungsi kealaman. Nupang pandarina kanyahoan teh. Manehna ditampilin ku Wirapati. Kana celina ni asa gelap anu nyamber. Nya ti harita teu inget kana nanaon. Inget-inget sote ayeuna we geus aya di jero guha maung. Anu disebut guha maung ku jama anu nulungan ka manehna. Aing tetas tarung ngelawanan si Wirapati. Teteh lamahna geus leuwih maju pangabacusna. Gerakan anak tari yang katuturkeun ku panon panamplina andun kakuatan otoaga. Teh katahan ku aing. Nah guguru ti mana manehna apaan basa di guha tukang ngencurug mah. Teu kitu-kitu teuing. Ukuru teu asteh ulunna we bungku. Sakitu teh ngalawan saurang komulamun baturna anu telah kalah surya maju babarangan be jigana aing teh modar meureun. Cek Wirosada bari ngusap beungitna. Hatena mah gegebegan ras inget kana kejadian geuleuh teh ras inget ka Haji Asikin nu kagarongan. Inget deui ka wardi anu kabeunangan dipadu ku Wirapati. Nepikeun karubuhna. Tungtungna inget kan Sutirah nu jadi pamajikan. Malang bisi aya itu ieu mangkani manehna can bisa mulang. Wirosada ngacoprak harita teh. Bari jeung neuteub ka langit teras inget kan jadi pamajikan mangkuk di Cibendi. Tungtungna Wirosada teh kuat nahan ka Melang. Melang kan jadi pamajikan anu ditinggalkeun sorangan di lembur. Jung Wirosada maksakeun nantung. Leng sirahna karasalieur. Suku asa barirat hese pisan pikeun lengkahkeun teh. Parandene kitu maksakeun maneh ngarayap ka sisi guha. Barang tepik. Mending ngajenghok. Ampir-ampir ti jongkrok sabab nempo gawir nang tawin. Jerukna kabina-bina. Atuh ngarengkog deui Wirosada teh. Manehna teu wani kebat. Astagfirullahaladzim. Nah geningan buat jero-jero teuing. Mangkaning jika ti aya jalan. Nah kudu ka mana lamun rek bijil. Kaluhur jauh ka handap angdan be. Tila kain. Barang kitu. Siap, selesai. Aya nu mincak kana batu digireun Wirosada pisan. Horeng teh si bapa nu tadi atuh geus datang deui bari jeung rebok ku babawaan mawa lodong leutik dieusi cai, bawa bubuahan jeung kadaharan sejenna. Tapi kabeh atahan teu aya nu meunang ngasakan. Da puguh di leuweung teh. Jan. Kenyaun aya di sisi guha kade bisi buka jurang.
Silaga yang ragrag jamah moal katulungan. Sabab naon sabab dihadap babatu nu sareukeut. Cek eta jalma berijin terus asup sarta nundaan kadaharan. Wirosada balik deui berijin cungar cengir. Hatena mah deg-degan memang reuwas kareuleuhnakeun. Bapak teh mulih ke mana? Cai jangan kaliaran. Oburajaang sini subuh. Ngadah canaga pulih deui. Ngan samemeh nagera inum eta cai dina lodong. Lain cai sambarangan cai eta. Tapi cai ubar nu bisa mulihkeun kakuatan pikeun ngusir pangaruh ilmu batu nu ngancik na diri ujang. Aduh, hatur nuhun Bapak. Mangga urang inum ku abdi. Oke. Wirosada harta gancang ngarawe lodong. Terus ditanggak didinya keneh we. Jadi sisikeun ke tempat sejenda eueuh lagu eta cai diinum. Karasa tiis jeung seger karati koro. Terus diinum kabeh nepikeun kabeak. Alus pisan. Memang kudu beak ngarahmati kopdaang dah. Aya jeruk jeung bubuahan sedena. Lumayan penambahan kekuatan nagantian tenaga nulungit. Awak hidup desa tas kadulu ku hawa panas akibat tenggelan musuh. Cai jeruk insya Allah bisa ngabantu nyegerkeun kulit jeung ubaran ti koro nu asa seuseuh. Hatur nuhun Bapak. Wirosada teu baha. Gancang ngadaharan nu aya di dinya. Kueta jalma dititenan tangan dakerangan bari jeung neges-neges kana keuletan beungeut Wirosada. Jika nu keur naksir nah hari kuateun lamun narima ajaran ti manehna atawa moal. Jika nabai eta jalma teh keur milih-milih pimuridin anu baris diwaris ilmu mati pikeun numpes negara. Keke. Aku junung kader ku aing da imbuan. Nya ieu pisan budakna anu gejangan ku aing teh. Jika nabai kuat nerima ajaran aing. Kitu cek gerentes ning eta jalma. Bari jeung tetep melong kana beungeut Wirosada anu keur barandahar harita teh. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng. Alam di luaran guha memang berang. Mata poe nyebrot matak seger. Kahuga kaguha oge karasa haneut ayeuna mah. Teu tiis teuing jiga tadi. Ari Wirosada geus seubeheun barang dahar pok ngomong bari jeung teu pe eta jalma. Bapak. Abdi teh tepuguh ari teh terangka sarera Bapak mah. Nah saha jenengan Bapak teh nomargina bet nyanyanak abdi ka dieu kunaon atuh abdi nu sarasna asa teu kahartos teuing. Kaisep. Bapak ge tepuguh ari can silikat wawukeun ngaran mah. Bapak teh nu kacelah Bah Singajaya. Bareto boga pagoron nu mangkuk di Gunung Kalayar. Tapi ayeuna geus boga murid sahulu-hulu acan. Cenah eta pananya ujang tadi pangna mawa hidup ka dieu teh lain ngahaja ngan sakadar kabenaran. Bapak teh keur ngabobrik murid anu murtad. Nu sok ngariweuhkeun ngacokeun balarea. Ari peuting tadi bet banggihan manehna
anu kuresama menyawenik sadi ujang. Ujang teh dihujanan ku panenggul-panenggul anu kacida matak mateni nulain layaurakeun. Nyenggulna memang teu sabaraha, tapi ngandung kakuatan batin rohaka jalu. Estuning batak cilaka untung sakitu oge kena ka ujang. Da ujang mah geus boga dadasar mun kena kanu kosong molongpong mawah jigana. Matak aja saharita. Ujang oge kapaehan. Malahan mah rek ditigas beuheung ku eta garong. Aduh. Untung kasih. Kabur disambar ku bapa. Nya terus dibawa ka dieu. Saat tadinya mah rek nyewak eta 2 jama, tapi urusan nyelametkeun diri ujang lebih penting. Tah kitu sabab-musabab namah jalu. Baru kek ditetek bohong. Wirosada gegebogan ai panon cerohok. Masna diskusi ngadenge kana ngaran Singajaya teh. Sabab dibejaan ku Wardi. Dina mangsa keur maluruh di Sutirah. Ari ayeuna bet aya hareupeun sarta nulungan ka manehna. Atuh Wirosada banget ku Bunga oge ngarasa riwas deui sabab baluas ngadenge kekacapan Sinajaya. Prabah ngomongkeun manehna anu rek digas beuheung ku musuh. Bapak teh Sinajaya teh. Hatur nuhun Bapak. Abdi teh tiasa ditepangkeun sareng salira. Sarta teh hilatna nuhunkeun oge ka Bapak nu parantos nyelametkeun nyawa abdi sareatna tina balai anu sakitu ageungna. Kedah kumaha abdi teh mulang tarimana, abdi mah teu gaduhna naon Bapak. Kasep ulah mikiran pamulang tarima. Sabab Bapa mah nulung teh lain ngarah pamulang tarimanya. Tapi geuning bener-bener karena Allah. Karena Allah ngan engke Bapa teh aya pamenta ka hijab. Kitu ge lamun hijab sanggup sarta nu sakira kadada jeung kaduga dina ngajalankeun nya. Mun teu sanggup mah Bapa oge moal maksa. Jadi dina urusan ieu mah jalu geus teu kudu panjang pamikiran. Pokoknya mah lamun hijab ngarasa bungah ku ayana geus salamet, syukuran ka Gusti Zatna Ilahi Robbi ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Margi nyaon ngan anjeunna nu nyalametkeun ka hijab teh. Da Bapa mah ngan sakadar cukang lantaran wungkul tah kitu kasep. Kumaha ka hati? Kumaha jalu kahariki kaya omongan Bapa. Kartos pisan Bapak. Hatur nuhun. Syukur ai kahariki mah. Tah ayeuna Bapa arek nanya. Ari ujang saha ngaran kimana kawit sarta naon sababna pangna bentrok jeung 2 jama nu jarahat. Aku saja batik itu Bapa teh penasaran. Nah, bertiga anu wawuh kana ngaran Bapa teh ti. Ti mimiti iyaha nyaho ka Bapa jalu. Cik Singajaya malik nanya. Hayang nyaho kana asa bisulna Wirosada. Hatur nuhun. Enga ditaros perkawis eta abdi teh memang tos nguping kana jenengan Bapak. Sabab Margi sawatara sasih anu kalangkung
renencangan abdi kantos patepang sareng bapak di Gunung Kalayar. Saha ngaranna? Kumaha bapak? Saha ngaranna babaturan teh? Eta rarancangan teh jenenganana Wardi. Wardi. Orang Cibeni bapak. Malihan mah abdi oge di Cibeni. Miring sareng pun lanceuk. Anu pigarwa ku Demang Cibeni. Pasta abdi pun wirosada. Sa? Wirosada bapak. Ari pun lanceuk teteh Kancanawati. Bibit buit madukati mana pun bapak. Teu kantos nerangkeun ngan anu kanyahoan ku abdi mah bapak. Kantos mukim di Kalang Sawung. Kitu perkawis abdi teh bapak. Anak itu mah ujang teh meureun. Rai lambutna juragan Demang meureun. Rupana kana kitu bapak. Tiasa disebat kitu ge nanging sanes abdi tegas mung sakadar kabantun ke pun lanceuk. Da pun lanceuk. Pulanceuk abdi teh janten istrina. Sarua bae. Sarua. Nah jadi gitu ya. Bagja cemenan jabun gitu matu kasih bunga bapak teh liwat saking. Sabab naon? Sabab bisa tepung jeung kula warga Demang. Ya ayeuna bapak hayang nyaho cici. Naon nu jadi sababiah bet patelak jeung anu duaan. Kumaha eta teh mimitina sisok dongengkeun ka bapak. Iya bapak dongeng nama. Barabat wirosada ngadongengkeun lalakon hirupna. Malahan mah diguar ti mimiti dina mangsa mamawan sutirah aya nu liwatea. Ditetek teu aya nu kaliwat, tepikeun ka dangat harita. Using ngajaya di Bandungan kalawan tangep pisan. Bari jeung teu oleh unggut-unggutan we anjeunna teh. Sakapeung gogodeg bari jeung kumecrek. Tak kitu dongengna teh bapak. Jantan abdi teh kateter jajaten katiti pangarti kungaran Wirapati. Abdi ge ngaroseran bapak. Nah cekeng teh maena bot janten jago kitu. Dati payun-payun mati kitu-kitu teuing. Geus. Nepi ka kitu. Ceunyaana horeng teh kitu jalan-jalanna yakin si Wirapati jeung Kalasurya teh kasasar lampah katalimong patekajan. Bejer jadi bega jeung garong. Jauh pisan tina didikan mimiti. Masya Allah bapak teh kababawa lamun kitu makasih. Sabab nu sanyana mah bapak teh guruna nganti saprak ngagenge beja sok itu peta. Ku bapak teh geus jadi aku murid deui. Malahan mah dianggap musuh buka cijagerotna. Sabab naon? Sabab mangsa cekap waktu cukup para pamirsa. Carita urang tunda heula. Insyaallah enjing. Mudah-mudahan kurang panjang yuswa jeung aya di nasihat urang Bandungan lajenganana bagian anu ka-38. Hatur nuhun kumaha perhatosanana dujeun kantun kasariana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.